Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi bi jasadihi wa ruhihi yaqdzatan lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ti payun abah ngahaturkeun nuhun kanu ngatur acara, utamina ngahaturkeun nuhun ka panitia penyelenggara sekaligus sohibul ma'had, sesepuh ieu pesantren Majelis Taklim lembaga pendidikan, pangersana Kiai Haji Nuruddin Sakulawargi, sarkan-rekan sadaya jamaahna. Mudah-mudahan ku ngayakeun ieu kegiatan mantena sing dipanjangkeun yuswana, sehatkeun jasmani rohani, tambih-tambih ilmu, barokah rizki, kalayan mudah-mudahan dipabarinan keturunan anu soleh-solehah, marawatna husnul khotimah, amin ya Allah ya robbal. Ngahaturkeun nuhun ka para kiai, ka para ajengan, terutami sesepuh urang sadaya anu tadi parantos masihan ceramah ka urang sadayana, pangersana Kang Ajengan ti Cikadu, aslina urang dieu. Alhamdulillah urang masih keneh aya nu ngabingbing, aya anu ngasuh, aya tuturkeuneun. Da urang mah ahli sunnah wal jamaah, dina agama teh urang mah hanya mengikuti ka para ulama, teu gaduh dalil, teu gaduh dasar. Matak dina ngayakeun maulid oge lamun dicanyakeun naon dalilna, teuing aing teu nyaho. Tara dulal, tara dalil, urang mah nuturkeun ajengan. Memang ahli sunnah wal jamaah NU, urang mah jadi muqallidnya, jalma anu taklid. Ai taklid teh ngilu saha nu diiluanana para ulama. Jadi pegangan urang mah lain dalil Quran, lain dalil hadis, tapi urang mah ngilu ka para ulama. Eta amal-amalan urang mah. Urang anu ngilu, ulama anu mau. Ulama anu mawa, urang anu ngilu. Gara sok baca sareng. Ulama anu mawa, urang anu ngilu. Ulama anu mawa, urang anu ngilu. Ulama anu mawa, amalkeun isuk-isuk 70 kali, buri 70 kali, Bu. Asup ka surga sok jaminnya. Ulama anu mawa, urang anu ngil. Ngeunah anu ngilu, ngeunah anu mawa, Bu. Nya ngeunah anu ngilu. Gara urang supirnya, supir mah meme indit geus ningali bensin kosong atau henteu. Ningali cai kabilator radiator ayaan eueuhan. Ningali oli dicolok, geuning mesin sok dicolok aya parantinanya, tempo bisi saat oli. Turun ban ditempo bisi kempes. Baudna parageuh henteu. Penumpang anu rek ngilu, ngiluan teu. Ah jongjon we nu rek ngilu nya. Terekel weh supir kana mobil, penumpang ge ngilu kana mobil.
supir mah nyekeskeun etaeun mobil jes diseda mata kahareup suku duanana main leungeun nyekel hate konsen penumpang barang diuk lagi geus di jalan anu ngilu kudu nyaho jalan teu nyaho pengkolan teu kudu nyaho ramu-ramu teu da urang mah nganukur ngil supir anu mawa urang anu dina agama oge urang mah ngilu ka ulama anu mawa urang anu ngilu ulama anu mawa urang nanaonan ceuk buludan ulama anu mawa urang nanaonan rajaban ulama anu mawa urang nanaonan tahlil ulama anu mawa urang loba-loba ting dalil tapi hijinya ya mah urang ngayakeun maulid pajar teh tidak ada dalil yang valid urang ngayakeun tahlil eta mah amalan jahil urang ngayakeun yasinan tidak membawa kebaikan jeru urang maca sholawat burdah bid'ah urang ngayakeun yasinan tidak membawa kebaikan habis aku harus bagaimana kitu lain kieu lah coba bu lamun teu aya tahlil teu aya rajaban teu aya muludan urang nek gawe naon cicing eueuh gawe dina Islam teh sepi meureun mikir we meureun naonan kutungtungna nyieun bom teh anu sok nyieun bom teh jarama nu tara tahlil anu tara mulud tara rajab eueuh gaw alhamdulillah di dieu nya aya rajaban meureun aya mulud sanajan ieu rajabna geus tanggal baraha teh 48 bara rajabna geus tanggal 48 49 teh keun bae lah tanggal 60 ge nya nu penting mah urang rajab da ari padilah mah ageng keneh sasih rewah rajab mah ngan ukur 70 tikal bu tapi rewah mah 700 tikal ibadah teh lamun urang kawin bulan rajab sarua jeung 70 kali kawin ganjaran anak lamun rewah nyada kawin ge diganjar niatna hade mah teh nya kanu encan ieu mah ayeuna tos boga mah nya tong beberenjen lamun kawin ayeuna sarua jeung ganjaranna 700 kali kawin alhamdulillah bu kamari nispuan teu nispu amalna naon nispu di dieu bu tah cek batur mah bid'ah cenah salat dina maleman nispu maca yasin maleman nispu naon dalilna ulama anu mawa urang anu ngilu tapi bu urang ge lamun nek ngilu ka supir kedah supir anu geus profesional nya ulah supir karek nyaho abah kungsi baheula nganterkeun pun anak panggedena anu kamari tos ngantunkeun 3 minggu langkung masantren ka Banten ngaborong mobil da bari mah abah kita boga mobil bari mah ayeuna boga mobil satenya can jadi DPR geus boga mobil ayeuna doanya baheula nyewa mobil pir nyaho ka Banten tuh nyaho cenah apal percaya we urang teh naon ke Jakarta ke kulbah kukulingan teh nyaho jangan eta supir anu karek nyaho sakali nya karek nyaho tapi can apal urang oge nuturkeun supir teh kudu geus menguasai medan nyaho kaayaan mobil mesin
nyaho kaayaan mobil sehat jeung teu sehatna, nyaho kaayaan jalan, nyaho situasi jalan anu geus maher jongjon dituturkeun ge nya tibra we urang ge sare teh. Tapi lamun supir kareka etaeun ka ditu nyasap ka dieu nyasapnya, ka ditu salah ka ditu salah ditewak ku polisi. Nah urang ge nuturkeun ulama teh kudu ulama nu profesion saha atuh aya tah Haji Hanafi abah ngadamel sholawat NU. Apal teh acan salat NU Bu? Abah ngadamel apal sok ngacung sanu apal tah sholawat NU, tapi abah nek ngajual, tapi lain ngajual dibikeun buku sholawat mah nganek di penta jariah per orangna 5.000 gaduh artos 5.000 teu nya teu gaduh entong tong nyokot ieu mah nu boga we wungkul ieu ngan lamun teu nyanak hanyakal da dipake meuli baso mah ayeuna di dahar isukan ge dipiceun Bu, sok ayeuna meuli baso 7.000 di dahar isuk-isuk kudu nengan cukang geura pake meuli rokok jingo ayeuna dibeli burit isuk beak tapi dipake meuli kitab Bu, insyaallah ieu sholawat matak asup ka sor sabab dina berjanji ge al jannatu wa naimuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Osok dibaca eta terang mananan teu? Oh henteu. Paling ngancek batur naon marhaba calawang celeuweung kos urang Dayak we cenah. Nyaho hartina henteu kos manyet ngagugulung kalapa gitu. Ka urang teh nyebut teh marhaba teh Bu teu nyaho hartina. Calawang celeuweung kos urang Dayak we nyaho hartina henteu kos manyet ngagugulung kalapa. Ceuk abah teh si Anuding gagabah gara urang tanyakeun ka urang tambakan. Summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqzatam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Summa urija bi ila samawati faro'a adama fil ula wa qad jalalahul waqar wa ala wa bisaniyati sabna maryamal batulil barati taqiyah wabna khalatihi yahya alladhi utiyal hukma fi hali sibah wa bisalisati Yusuf bi suratihil jamaliyah wa birrabiati Idris alladhi rafa'allahu ta'ala maqamahu wa adana wa ala wa bil khamisati Harun alladhi muhabbaba fil ummatil israiliyah wa bisadisati Musa alladzi kallamahu Allah taala wa najah wa bisabiati Ibrahim alladzi jarabahu bisalamatil qalbi wat taqiyah wa bidau min narin namruda wa apa summa rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a soripal aklami bil umuril maqdiyah ila maqamil mukafahati wa qarrabahu wa adana wa amatahu jubal anwaril jalaliyah atirillahu maqabrahul karim biarping sadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terang mananah teu Bu? Tuh, sugan teh batur teh nuding atuh lain nuding gitu nya heueuh nya. Naon marhaba calawang celeuweung kos urang Dayak nya hartina henteu kos manyet ngagulung kalapa. Ceuk abah teh sia nuding. Aing teh lain nuding ditanyakeun ka urang tambakan teh heueuh wae gitu mah. Ari marhaba teh terang kana manana aya paedahna teu. Nya ya kareka abdi ulim la bismillatil aliyah sallallahu alaihi mustadiran barakati alama ana lahu wa aula sallallahu alaihi dugi ka wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal ayyi wat tawadhu sallallahu alaihi. Coba ti abdi ul dibaca dugi ka wakana lamun dibaca sadayana sabar kali maca shalawatna nya. Sedangkeun nu maca shalawat teh jaminan
al jannatu ari surga wa naimuha jeung nikmat-nikmatna sorga. Sakdun eta hiji kauntungan kabagjaan liman keur urang tamakan yusoli anu daek maca sholawat naon ya sholawat NU tuh sholawat NU sok peser 5.000 hiji nah bisa sholawat NU gresok NU muslimat ansor patayat ibnu IPPNU kasebut kabawa dinya sok Haji Hanafi bagikeun boga duit mayar teu boga duit nganyuk ditalangan ku panitia ke mayar ka abah nama anyakal lamun teu boga eta NU loh naon dalilna muludan NU urang NU we nu muludan rajaban mah orang nu sok maca tahlil orang nu sok maca uswali urang